Cik lamun bahasa Inggrisna selamat datang naon? Selamat datang. Bener yang nyaho? Heeh. Welcome atuh. Kekeset bener eta mah tuh. Haduh. Muden. Teu karasa urang teh ye di umur ayeuna rek ninca ka bulan puasa deui Heeh nya duh. Kadang urang teh can boga bekal ya aing. Kela Aduh. aing mah aneh di dinya mah euy. Can boga bekal. Nah anjing kudu make bekal jeung budak TK wae sia mah. Apaan urang teh meureun sahur pertama mah kudu dahar jeung hayam meureun nya. Nu gelo sugan mah. Kadak jeung pamajikan atuh. Dahar mah prek jeung hayam wedan sia mah. Duh, asa ku nikmat kieu angin mending hailiwir ieu mah kan awak teh asa tis pisan. Mang, kunaon di dinya? Siga nu lesuk kitu kurang gairah. Kabeneran pisan bray panggih di dieu Aya naon jeung kabeneran pisan? sabenerna mah urang teh aya tanyakeun ka di dinya teh. Tanyakeun naon atuh? Ieu dan di dinya sugan lah boga jampe syarat keur ka awewe. Emang kunaon? Urang kamari ditolak deui dan ku awewe. Aduh, aing mah siga lain playboy wae di dinya mah Ari geus kumaha deui atuh. Sugan di dinya lah boga syaratna. Atuh mang gampang eta mah mang. Aya tilu syaratna mah. Tah. Naon wae syaratna dan hayang apal ieu. Hayang apal? Nya penasaran. Atuh mang anu kahiji mah urang teh kudu loba ngadoa. Gampang kan? Ngadoa mah geus pasti dan setiap ieu boga kahayang geus pasti ngadoa. Tah anu kaduana naon tah? Anu kadua mah mang urang teh kudu digawe da meureunnan awewe teh kudu diparaban. Komo deui dan digawe mah ieu mah geus biasa rajin aslina di imah oge. Tah nu katiluna naon nu katilu? Tah, cigana mah eta pisan mang. Nya. Nu katilu kurang nama. Panasaran ieu nu katilu naon tah syaratna? Asal siap we jeung awakna di dinya. Pasti siap atuh dan ngaran-ngaran minta syarat nya geus pasti. Oh, gitu? Siap nya aslina ieu mah. Yang nyaon katilu? Nya jelas yang. Ngaca ta beungeut geus cocok can. Oh, edan pisan anu trek diragepkeun di dinya mah. Aduh, kamana nya neangan tanding ya domba urang geus 3 bulan teu diadu-adu aing mah euy. Lawan Aduh, aing. Ih, Aya naon mah? tong ngalamun wae. Ye, gerang aleueut. Meni angger papih mah. Panyakit teh keur jadi nya. Ieu mah aduh si Rambo. Wae lawan geus 3 bulan aduh. Bawa ka lapang teu wararanieun aduh aing mah. Kamana aing neangan lawan aduh. Dasar salaki teh nya. Ampun. Kutan, teh tadi teh mikiran si Rambo. Heeh, mah aduh. Ari Si sugan teh Rambo. mikiran mama. Gusti nu agung Ayo nih, mama GR mah amat. di pikiran atuh. Geus puguh aya di imah. Hayang Aduh, layan jang si Rambo. nya tuh mah be Mama. menang piala Babari, mamah mah boga. Saha mah cing yang ngadengekeun papih ya. Teu kudu jauh-jauh, ti. Neangan layan jang si Rambo mah. Mamah aya. Cipu. Saha meh asa atohnya papih. Teu apaleun. Ayeuna si Rambona di mana? Itu aya di kanang. Ayeuna ku papi dijilkeun si Rambona. Heeh. Terus bawa ta ka nu rada lega saeutik. Di lapang komplek. Bisa di dinya ge. Oke, urang bawa ayeuna geus di dieu urang Siap. kaluarkeun. Alus. Terus sang harepan ku papi. Adukeun ta jeung sirah papi sakalian. Wah edan, urang disarwakeun jeung domba. Ai papi karek nyadar, sarua papi jeung domba teh sarua bauna. Apaan beuki?
Udin, berang kieu manggana cigana rujak Oh, mau tuh dan seger. Tambah deui aya randa beki jos. Eta pisan atuh mah Udin, eta mah pastilah ngeunah pisan jos eta mah. Aya deui nu leuwih ngeunah dan. Eunah eta mah. Naon teh eta Mang Udin? Yang nyaho maneh? Hayang atuh Mang. Asli yang nyaho. Naon? Nempu bujur si etot. Tinu seng. Wah edan. Udin, Naon sep lain. Jadi dia mah nggak penting, kok heran, yang pemajikan teh. Sok taraja di wae, nyen budak teh. sugan teh maneh wae. Sarua urang oge aduh ampun. Aya we aing gangguana. Gitu. Heeh. Kan teh sarua, Heuh sarua. Jeung ieu mah. Jadi dia mah kok heran, bener. Kan kunaon ieu maneh asa teu kapikiran ku urang mah duh. Teu apa mah. Teu hafal atuh. Ku anehna teh kieu mah tingali wae beuteung di dinya jeung beuteung di dieu. Ciga nu hamil. Naha jeung kami kumaha? Oke tingali beuteung tuh. Ngalikeun kakak ka harareup. Kuduna mah awewe beuteung punya Ai urang mah lain hamil atuh sep euy. Naon atuh mah? Hayang nyaho maneh? Naon? Urap. Tentong cai. Udin, Aya naon? orang nanya ke didinya, lamun dinya bener pinter bahasa Inggris. Pintar atuh urang mah. Mungkin ka hiji di TK di SD. Ade, lamun kitu mah atuh. Cik lamun bahasa Inggrisna selamat datang, naon? Selamat datang. Bener yang nyaho? Heeh. Welcome atuh. Kekeset bener eta mah atuh. Welcome. Masuk. Aing. Geus, anu kieu bahasa Inggrisna no smoking. Rokok teh naon? Eta gampang atuh. Pom bensin. Edan mah aing. Jigana lamun di dinya mah lamun ini pewot bahasa Inggrisna langit bener nya. Betul. Sora edana geuningan aing. Lieur. Aya nu mere bubur kacang dia tetangga. Ngeunah sigina teh hujan kieu mah. Dibuka. Tapi teh geuning tos dong. Hehe, Mi. Ieu be tetangga mere bubur kacang. Ya, nya dicokot ku papi teh da. Ngeunah sigina teh ieu. Sabungkus nya. Sakitu. Sabungkus sudah mere sabungkus. Sararenangnya jadi papi. Diuruskeun teh sorangan we. Pantesan beuki buleud wae eta beuteung. Nang kumaha di didinya. Ujung senang nya sarua we atuh. Teu apaleun. Tuh urus budak geura si Jang Aceng. Nirudet sapopoe da. Budak kunaon atuh teh budak teh? Ngerenyih wae geura pi. Aya kah hayang can dilaksanakeun teh meni ieu ceuli mami meni geus rudet da ngadengena oge. Hayang naon teh cenah budak teh? Jeung rudat segala rupa. Nyebut nama hayang kaos Doraemon, papi. Gambarna hayang nu anyar cenah. Gitu. Geus Si lah. kumaha? Sok papi pangaputkeun lah. Maksudna papi rek mangadamelkeun Jang Aceng langsung punya lira. Lain Mi, rek dikaput tapi wirna beh teu gandeng. Lieur ayeuna. Han, ari papi. Erek ge pamajikan nu nyebut lieur ngurus budak sapopoe. Papi mah teu kudu. Dasar Doraemon. Lain meni asa sarapi ieu nya sepnya biasa masuk loba nu nalalangkring di dieu teh. Bener biasa nama da sok jujol barudak teh ka dieu teh. Tapi nama aweuh pisan nya. Iya. Kamari Pangi jeung Mang Udin teh ya si eta mah da nyaritakeun teh. Anakna we cenah ngadenge mah cenah budakna teh rada bedegong sep teh anak Mang Udin teh. Matun. Kamari wae oge geura. Tatangga keur cicing. Joli tajong. Ka sebelum kasih saceng.
Iya, sok ngoboran kayak gitu Yo torojo ceurik kurang oge. Nah, mana acik? Datang curi. diukil ada dia diukil. Kunaon atuh ujang teh teh. Bapak dibabuk deui. Temanena baong meureun tuh. Aku kumaha atuh abdi. Ari ieu teh anakna Pak Udin teh lain. Iya. Oh, kamari ge panggih nyaritakeun tentang yang budakna eureun ieu ujannya. Oh iya, mah teh dicaritakeun sarangan teh. Iya, kamari ge da ngomong cenah. Rada beda cenah lamun aya kahayang naon teh cenah sok bisa dibatur we kahayangna teh. Oh, da kamari ge, si Aceng teh nya. Cek Maudin teh si ieu budak geus beuleun. Tadi namanya ki karungan cenah dialungkeun. Cincingnya meh jelas ujang teh hayang naon atuh ieu teh nu sabenerna. Da moal samata-mata bapa nyare lamun henteu bener cing hayang nyaho. Minta sauti kami. Tanah nahaun di dinya ieu. Ajar kun teh pada kalaka cenah kumaha cenah apa hati saha teh. Minta sauti. Oh, hayang naon atuh? Kalau pergi kolot cenah. Ieu cing sawatu caritakeun ame pugu hayang naon ujang teh. Minta sauti. Minta kumidang. Atunya Da eta mah lain bagian budak, bagian emang di mana-mana ge. Sia mah Magane pantes dicarikan bisa tuh. Ujung balik balik naon tadi ieu teh. Naon?